loba nu nganggap saukur dongeng nu teu puguh juntrul jeung rengkolna ukur natrat jadi sajarah sastra pitutur. Tapi sing ingat hiji basa nu geus lana inang tu aya sasakalana. Saha nu haat saha nu iceus kana ieu perkara. Lodaya Puragabaya gesan tandang sajamidang, lodaya maung karuhun ngagaur anu ditunggangan ku raja kami Nace Permana bari ngabar pusaka kujang kabuyutan Karawang. Tunggu melaku waluh bakal melaksaman nepikan diproklamirkeun anak ieu nagara. Ieu teh malulu biasa para pejuang, para karuhun nu geus paeh kosok nandonkeun jiwa jeung ragana pikeun kamardikaan negara. Tapi cing ieu yen nu disebut pejuang teu sakabeh kudu rongkah di medan perang. Di Karawang nyironggeng midang najan marah liraga tanpa sukma, tapi inya gerisi upati nggoning bebela kalemah say. Penjajah kaala pangeusi pesakna kaeret ku perbawa nyironggeng lain lain alat pikeun geuning pikir curang lampah tapi sasireun sapeunjeureun pikeun modal perjuangan. Najan ancur murka tohian
hiji mereka ikan hunian berjuang pahlawan senjata lain ukur membuat senjata lah tapi eta nagalena kiwari nyirongge ngan kari dongeng mindah rupa jadi kembang buruan tekurang nu cecep jeung bumi asih di hari kaki wari nyironggeng loba anu salah harti nyironggeng padungdung ngemprong di panggung tempat kermat paler kabingung zaman lama nyironggeng tetap berjuang sejak tandang sejak midang ngayonan tantangan zaman Lodaya Puragabaya. Tepuk tangannya mana?